Ayo nama masalah kirek dahar di WA nogna na kulkas mamah lagi naik odong-odong. Astagfirullahaladzim, rungkad deui rumah tangga kitu mah rungkad besti. Salah kirek dahar teh di WA nogna na kulkas mamah lagi senam dulu ya, pas teh dibuka na kulkas candi dadar. Aduh atah kene diceplok ku salaki teh sorangan, begitu rek nyakot sangu nami jikom can asak pohon nyetreken. Lain seuri saya cetreken heula sia teh gagal rek dahar teh can asak heuh da pohon nyetreken meureunna tuh matak sareurik heueuh eta tah. Oh atuh ceuk salah kitu ieu teh kumaha nya pohon nyetreken. Astagfirullahaladzim, boga pamajikan kitu mah amit aing mangkaning aya jelemana teh eta teh lain bohong tak diomongkan ge ieu teh kenyataan. Nggak boleh begitu atuh, kasihan sama suami atuh. Terakhir saya nggak bisa, nggak udah komitmen, biasanya udah pulang udah tidur ini. Udah ya, sholat ya awal waktu Dimas, jangan lupa sholat sun, jangan lupa zik, jangan lupa berdoa. Paham Pak Kiai? Eta we intina mah nu penting mah salat, bener tuh. Ulah masih gitu para bagus jamaah nanti di marana arareueuh. Ai keur hirup tara ka masjid ari geus maot. Ka masjid panghareupna deui coba. Heuh pan mait mah dihareup eta nya. Heuh batur nangtung ngagoler deui. Tapi da masjid ge apaleun eta kanu kitu teh begitu datang mangit eta masjid ngomong, ka mana bae cenah. Jadi saya tamak ke masjid kita sekali we bubuhan maut. Amit aing. Terakhir untuk ibu-ibu. Ibu-ibu, satu saja karena waktu. Suami tidak ada jaga marwah keluarga, suami tidak ada paaksiru doa, suami tidak ada jaga harta yang ditinggalkan. Haram perempuan memasukkan laki-laki yang bukan mahram, bisa jadi fitnah. Ya. Wanita keluar rumah izin suami, tolong nih. Wanita puasa sunat izin eta teh